hinaan dijadikan heureuy. Kuring apal mung kuring teh henteu sagelis batur, henteu saherang batur. Muncak batur mah meureun, kuring teh hideung. Aduh, menita maranah kitu kanu hate. Tapi da memang faktana kitu. Tapi kuring ge hoyong dibere kasih sayang. Lainna hinaan wae nu kuring meunang. Tapi kuring kudu bersyukur ka Gusti nu Agung. Sabab dina kakurangan anu ku kuring boga aya loba kaleuwihan anu tos dipasihan ku Gusti nu Agung. Kuring kuduna bersyukur. Kuring henteu kudu ngadengekeun omongan batur. Sing penting mah kuring narima naon nu aya di diri kuring.